Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyikin laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati. Mata hidung, hidung hati. Mata sungut, sungut hati. Mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleu naon nu ku batur teu kadeung. Dibere neuleu rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal ada 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadi na Al-Quran. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam. Maca Quran biasa bae tapi teu karasa. Kok bisa 7 juz, 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong, seakan-akan. Ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu. Baca kula sekian, engke bakal anu. Baca kula sekian, engke bakal. Rahasiana teh eta. Masya Allah karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleu ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyikin. Urang ngadenge make celi. Ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah, naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho. Teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge, moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya, urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi, kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere. Bere tah sekian persen wa ana qasim. Bere tah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Anu mantak teu bisa kitu kumaha? Kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh. Abdun khayyarahullahu
baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad, hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunia moal lila abdi saeutik ge teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi meresep teh ma indak. Hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu ditamili Haji Pendi, ieu hayang mobil apa hayang ma indallah? Mobil heula. Cek Haji Pendi engke ma indallah. Lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek, kudu dikumbah, kudu dibensinan, kudu diolian. Atuh banding ma indallah. Jeh. Nah eta lamun urang hayang ma indallah. Ditawaran mobil, ieu mah mobil BMW, teu Gusti. Lexus, teu Gusti. RR, naon emang RR? Rolls Royce. Teu Gusti abdi mah kapal udara. Teu Gusti, teu bisa nyetirna. Hese abdi bagas abdi manu aya di Gusti bae. Bener dia. Dia bener. Bener Gusti teh hayang abdi mah. Coba dikiriman. Aya nu mere. Ieu mah Jependi ieu. Ih teh hayang. Geus janji ka Gusti Allah, embung abdi mah kos kitu. Eta mobil naon eta? Avanza. Oh, Avanza mah teh hayang. Aya deui menang seminggu kijang. Eta kijang ajar kan? Baru duit hayang teu? Henteu geus janji ka Gusti. Bere Fortuner. Aduh. Maji hayang. Ya tuh ai milik-milik teh mah tenden tadi mulai tah. Mulai geus robah. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa. Tapi lamun datang ka pasar, teu Kijang, teu, Fortuner, teu, Lexus, teu, Wabe, teu. Mulai urang Karawang anu buleud. Anu didoakeun, waduh Gusti, asal aya liangan bae. Ngeus acak-acakan. Acak-acakan. Henteu ya Bagas. Pokoknya mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji Allah sakumaha nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek ke saya deh. Masya Allah. Di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun. Set Cirebon deket lengkah. Di Cirebon hayang ka mana maneh? Bejana Bali rame. Ai sialah laonan jeung hayang ka Bali sagala. Wah, teu beres sih. Onte abdi mah ka Bali gerek dakwah. Bule-bule supaya maca syahadat. Wah, bohong sia. Tah, iyalah. Atuh babahari disebut dibere ilmu poy. Nah, niku baca, Pak. Ayo, babahari. Ya Allah, ngomong mah babahari. Coba ge, ieu nafsu urang, kahayang urang ulah ditotalkeun, disederhanakeun bae, disederhanakeun bae, mulai ngeunaheun ge disederhanakeun, ulah ditotalkeun, encan wani total mah sederhana bae ge, geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari urang fokuskeun, sakumaha urang fokus deuk ka Mekah. Made deuk ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong deuk ka Mekah, deuk ka Mekah, deuk ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya, tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener deuk ka Mekahna. Kuari mantak naon deuk ka Allah.
fokuskeun sakumaha urang deka Mekah ulah aya kasusah kasih lempeng Allah hiji tujuan teh Allah geus diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah giat teu ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui geulis henteu tolol aya geulis henteu mandek geus di dinya ente sadeka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid bertoriko cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti seja atuh ku urang aya teh diseja mah moal bisa diseja gara-gara baik sagala rupa nu bakal jadi awaik ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk 2 dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup-hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti paehan awak urang heula sakumaha aslina lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula kana kata kerenna panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah ambe urang ulah di aku ieu teh ambe Allah omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya celian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngaroweco ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make celi nu ieu gadengena celi ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anak kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dinyatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun
naon eta makna beungeut naon eta mana jangjang naon eta mana buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok modal kitu atuh diharam-haramkeun masa borok kos kitu masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran-gambaran kudu dijelaskeun oleh hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca di kertas kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis teh senyum teu mah urang Karawang atuh haram teh meunang aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu gambaran di alam di itu Kang Jaga ini ditekeun ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun nah lantaran hese ngajelaskeun anak lantaran nu ahli hakikat ku ahli syariat ulah teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti ketika engke aya nu kaharti nu ngajelaskeun anak engke ge ahli syariat mah eleh ieu sakumaha tadi balangkeun batu tolol ahli syariat ngeri atuh dibalangkeun kitu tapi lamun ahli hakikat lah Allah Haji Pendi mah asal ditajung Allah wuih Pak Haji Pendi eta aya sanggup di Allah kori sok Allahan bae masyaallah aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae kakagana Noel Allah masyaallah jadi buka aju dipeluk Allah hafizul Quran hafizul gitu begitu salakina meluk irfa naik bae tuh ahli qiraat bakos gitu biasa di irfa sotak ya malain irfa mari teruskeun bae 17 tahun ke atas ya biar jatin tatiru bighairi asin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas asar poe Jumat aya di Madinah setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Ye, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir, ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem semu berem eta asal engke asal aya nu mau tas berem geus peluk ila Kangjeng Nabi Khadir Jumat di Mekah asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah salila Arfahnya di Arfah kitu bae engke nyana silih cukur uga tahun Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku ari ge lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khadir.
kalam tajal dan lain-lain sebagainya. Eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Ya latifu ya latifu ya latiful tufina fi jam'ul kulliha waratina kama uhin. Terus baca. Lam tajal teh. Atuh moal dibacakeun Gusti direkam. Kasihan, aju ngawirid eta. Aju sia maka panggil jeung hidir emang henteu. Emang aya cenah di lembur gua ada si hidir. Tah teu kudu wiridan hidir eta mah. Inna kalam. Ya karim. Nah, eta wiridan paran mun kurang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kabangi jeung Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi Khadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ultu fina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah, eta wiridan Kangjeng Nabi Khadir, janji saha jelema nu ngawirid eta kula bakal santeu-henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir. Etalah keuntunganana, Masya Allah karim. Geus dibantu ku Kangjeng Nabi Khadir kejar datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi Khadir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah, punten ya Nabi Allah Khadir. Ieu teh tugas abdi, mangga. Setan teu darek. Setan karari sia aja setan. Goblok jasa setan teh waduh. Barang belah dituna aya di nu sakarat, Fendi ngaran. Nah. Ini enggak pernah baca nih. Udah digoda dah. Tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah, timbul. Waduh, jana ge ayaan cek jana teh. Panas, awakna panas. Koreng susuk. Lah iyalah. Mantak kurang lamun hayang gapange jeung Kang Nyoh de cara Habib Umar, cara Habib Ali. Nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad. Baheula teh aya kiai di Tangerang. Kemudian hayang gapange jeung Kangjeng Nabi Khadir menta ka Habib Ahmad. Hayang-hayang deing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Dituguan, oyag geus wer aya turu. Dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir di hiji tempat pelukannya na. Set. Beres kapanggih, geus. Ke ngobrol. Tadi siapa tadi? Itu Khadir. Masya Allah. Nya hayang kapanggih dia, mantap kamari sering nya sota zarah ka luar Batang. Saha coba luar Batang ulah bejaan? Saha? Ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu. Coba hayu, teh bal nyaho nyaho nama Batang bae. Mah tiok mireung nya mah kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teh menang ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapage terus bae ugal bal busasa zarah. Hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah. Nyana begitu zarah pelukan. Set. Kabeh kan ajar jelema biasa baik. Beres zarah. Nyana ngomong. Tadi waktu baru datang saya pelukan tahu nggak? Itu siapa? Itu Khadir. Ya Allah. Lamun urang nyaho Kangjeng Nabi Khidir kan kurang. Sering ada mah sering. Geus bali bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae. Eta kan geus bisa nyambung, mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah. Eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir selalu aya wiridanana tak diundang mun cenah kondangan. Atuh ka urang bae ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teh nyaho rahasianya atuh mah. Nah iyalah seperti kos gitu. Harti dah kuat. Atuh hihi beran wali Allah kulubun. Jakangin Nabi Khadir ge. Nabi atuh.
makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirina bi ajnihatin tatiru bil ghairi luhur teh ingkangnya Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin ari eta Syekh Abdul Karim ari eta Syekh Asnawi Caringin ari eta geus bugus Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah ari eta Syekh Maulana Yusuf ari eta Syekh Ja'far Shadiq ari eta Pamijahan tuh ulah udah bejahan coba sapa Pamijahan ayo tuh poho kan oh nya nama kayak saja Pamijahan kayak saja oh caknya nah Syekh tuh jadi pohon deh kayak sakara nah lamun kamantan mah nya mah tulok poho-poho nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata tah mah qulubul asyikin laha uyun lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali endek moal urang tanya diri urang endek moal ayo lepaskeun tah karesep dunia lepaskeun tah makhluk-makhluk lepaskeun tah nafsu lepaskeun tah setan-setan setan mah leupas sorangan engke asal urang geus eta bae setan teh leupas sorangan bakal isin setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu we dina ngaji jeung nyana teh ngadeuketan jelema saja nundutan eta setanan eta kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep berarti fana paeh teh ngaranna awak kurang aslina paehan memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teu nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata Kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abaslan fi maza zamani inu dawa abu falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yatalim qatuto teu pernah ngimpi ibin ciciren balik Kangjeng Nabi mah tara dan lain-lain sebagainya jadi lamun urang masih kana nundutan aya nafsuan mun masih kana urang sare aya nafsuan ketika geus eueun nafsu atun roh mah teu pernah sare mantap ketika urang sare roh keluar teu betah cak roh teh teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin kapanggihlah jeung aulia Allah kapanggihlah belah ditu jeung Kangjeng Nabi sebab nyana keur sare sebab ieu sare teh kan dititah ati kulladzi haqqin haqqah geus kulantaran sare nyana teu betah keluar set kapanggihlah mantap Kaji Pendi osok aya dongeng bodoh ngimpi di udag-udag anjing sakana aduh, haju naik cek jalan teh ke tangkal kayu. Sieun saya anjing. Haju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki oreng ngompol. Osok asli kareta ngimpi ki mah ngompol. Fahada toyar yaqulu wallahu a'lam bissawab.